A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama babi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u summa samra. Mabade ilmu bayan eta sadayana ayat 10. Tulis di kitabnya, tenang-tenang. Hiji al-haddu lugotan mutlaqul kasfi wastilahan ilmun bi usulin yu'rafu biha ta'diyatu maknal wahid ku hamzah sanes kuai ta'diyatu maknal wahid biturukin mukhtalifatin ba'duha dot awdahu min ba'din ba'duha awdahu min ba'din awdahu min ba'din. Ngaran ilmu bayan teh cek lugot mah mutlaqul kasbi kadar-kadar bukakeun utawa kadar-kadar terbuka bukakeun naon we cek lugot mah dibukakeun eta teh bayan arti setiap nu dibukakeun pasti naon jelas. Nu dimaksud bayan istilahnya eta ilmun bi usulin yu'rafu biha hiji ilmu anu nuduhkeun kana pokok jeung pirang-pirang qawaid nu bisa nganyahokeun ku eta ilmu teh ngadatangkeun makna anu sahiji ku pirang-pirang lapad nu beda-beda
nu beda-beda na talapat leuwih jelas nu hiji jeung anu sejenna. Zaidun asadun, lapan asad hiji lapan ngan boga dua makna. Hiji makna hakikiyah tina asad manaon hayawanun muftaris. Dua makna goer hakikat alias mana majaz tina asad manaon rojulus suja. Lapan asad dimanaan rojulus suja jeung lapan asad bisa dimanaan ku hayawanun muftaris. Hiji lapan tapi bisa ngadatangkeun pirang-pirang makna anu beda-beda. Moal disebutkeun Zaid eta maung, tapi Zaid saperti naon? Maung. Bahasa seperti maung teh leuwih jelas daripada disebut Zaidun asadun, lapan asad dimanaan ku hakikatnya. Itu namina bayan. Dua wa maudu'uhu, maudu' al-kalamul arabi min haitsu tasbihu wal majazu wal kinayah. Sasaran ilmu bayan teh nyaeta kalam arab. Dina sakira-kira eta kalam teh termasuk kana tasbih, majaz atawa kinayah. Tilu wawadiuhu, wadina ilmu bayan Abu Ubaidah wadiuhu Abu Ubaidah fi kitabihi al-musamma majazul Qur'an. Wadibna ilmu bayan teh seorang imam, seorang ulama namina Abu Ubaidah. Wa samratuhu, buahna ilmu bayan naon buat tina ngaji ilmu bayan? Al-muqufu ala asrori kalamil arabiyah, mansuratun wa mandumatun. Buahna tawa hasil tina ngaji ilmu bayan teh bakal hafal kana pirang-pirang rahasia ilmu atawa kalam Arab, rek anu benturna nasar atawa bentukna nado. Untuk ngaji ilmu bayan moal apa rahasia kalam Arab. Terus nomor seberapa? 5. Wa fadluhu fauqanuhu ala ghairihi minal ulumi lima fi ghairihi.
Keunggulan ilmu bayan bisa ngelehkeun atau keunggulan anak salian ti ilmu bayan ditangtos nage binisbati li ahlihi. Dan mual aya ulama menyebutkan karena produk bikinan anak goreng pasti lebih naon halus. Ini kecapku paling bagus, ini kacangku paling bagus. Mual aya ini produkku paling butut, wah pasti paling halus ya. Satu lainnya wastim dadu wanis batuhu li ghairihi minal ulumi mutabayyinatun tabayunan kulliyah. Nisbat antara ilmu bayan sareng ilmu anu sanesna eta tabayun kulli. Tabayun kulli teh berarti ilmu bayan sanes ilmu fikih ge sanes ilmu bayan ngan ilmu fikih butuh tu ilmu bayan. Sebenarnya tabayun kulli. Terus wasmuhu ilmul bayan. Jenenganana ilmu nu rek dikaji teh nyaeta ilmu bayan. Wa hukmuhu nomor 1 laina wa hukmuhu wujubul ain ala qari'it tafsir wal hadis. Fardu ain keur jalma nu rek ngagali jeung ngabongkar kana ilmu Al-Qur'an jeung al-hadis. Kudu apal. Wa masailuhu terakhir qadoyahu. Wastimdaduhu. Ya. Wastimdaduhu min kalamillah wa kalami Rasulillah wa kalamil arabiyah. Sumber pengambilanana dina kalam Allah, kalam Rasul sareng kalam Arab. Wa masailuhu terakhir qadoyahu. Masalah nu terkandung dina ilmu bayan nyaeta pirang-pirang perya. Kaqaulihi saeutik at-tarsihu ablagu minal itlaqi wat tajri. Istiarah tarsihiyah leuwih bilagoh daripada istiarah mutlaqah jeung istiarah tajridiyah. Kemudian saoles nu penting mabadina kabahas. Pok bareng ada mabadin. Abadi kulli fanin asyara al-hadu wal maudu summa sam. Persiapan ngaji ayat 10-nya ngadokan pernana rejeng buah wa fadluhu wa nisbatun wal wadbihu wal ismul istimdadu hukmun syari'u. Kaunggulan jeung nisbatna nu marnakeun nyaho ngaran panyokotan kasarnian masailun wal bandu bil badik tafa wa mandara jami'an syarafa. Masalahna cukupnya sawarena nu apal kana kabeh tangtu mulyana. Alhamdulillah liwajibil atiyati
Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat. Puji anu opat teh qadimun li qadimin. Qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadis. Sadayana ge milik Gusti Allah. Tak nalika menang pujian kudu buru-buru dibalikeun ka Allah ge dan nu berhak dipuji mah lain urang tapi Gusti Allah. Rukun muji hiji hamidun, dua mahmudun, tilu hamdun, opat mahmud alaih aya nu dipujina, nu kalima segat buktina kecap alhamdulillah. Hiji naon cenah? Hamidun. Dua mahmudun. Tilu hamdun. Opat mahmud alaih. Lima segat. Di babar panjang di kepala senior mengaji. Liwati bil atiyati eta tetep pikeun dat anu maparin kana pirang-pirang paparin. Wa binusin ukhra lillahi wahibul atiyah. Jadi Allah teh da anu tukang masihan kana pirang-pirang perkara nu dipasihkeun. Berarti teu aya deui nu bisa maparinan kana hiji pamaparin iwal ti Gusti Allah. Batnya bahasana beda timur sanes liwahi bil atiyah. Wala yaqfa annal ula tarji'u ila saniyah bi taqdir Abdul Jalal wa ala kullin minhum fa fi kalamil musannif ta'liqul hukmi bi mustaqim. Maka annahu qala alhamdulillahi lihibbatihi al-atiyah. Dirna kalam kitu. Musonib saja muji ka Allah Ta'ala sabab daya nu bisa maparinkeun kana pirang-pirang pamaparin kajaba Gusti Allah atuh fayakunu qad alala subutul hamdulillah bitil kal hibbah. Jadi Allah jadi musonib ngucapkeun alhamdulillah teh karena Allah nu geus mere kana pirang-pirang nu dipasihkeun ku anjeunna. Wassalatu sareng seja maca sholawat berarti kewajiban katilu hiji kewajiban musonib dari ngaran kitab teh maca bismillah, dua maca alhamdulillah, tilu wassalatu maca sholawat. Inna ma'ata bis salati alaihi salatu wassalam bi khabari kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah ta'ala summa bis salati alayya fa huwa aqta'un. Sebab aya keterangan daun Nabi di mana-mana sakur-sakur obrolan anu teu dimimitian ku dzikir ka Allah tuluy maca sholawat eta teh aqta'un alias la faidata bakal saeutik faidahna. Tak nalika doa geuninganan diantawis atawa min ijabati doa teh persyaratan ngadua hiji muji nu kadua maca sholawat. Tungtung doa sami kudu ditungtungan ku alhamdulillah, ditungtungan ku naon deui? Sholawat deui. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Terus amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Persyaratan doa itu. Terus tungtungna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Shalawat jeung maca alhamdulillah mah kudu aya dina awal jeung tungtung.
lamun ngaduan teu dimitian ku sholawat jeung alhamdulillah teu aya etika teu apal kana etika musallin ge kitu daya kateranganna kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah ta'ala summa bis sholati alayya fa huwa aqta'un jadi kudu lengkap hamdu jeung sholawat mah kudu aya wa in kana dhaifan yu'manu bihi fi fadhil amal sanajan khobar naon doib naon ka hadis kajaba maudu lamun maudu lain hadis eta mah bikinan hadis bikinan orang-orang khawarij yang suka bikin maudu seperti hadis nu kamari geuningan urusan Isra Mi'raj Pak saur Siti Aisyah ma faqitu lailatal usriyah kami teu pernah kalengitan ku Nabi dina waktos sunyian Isra Mi'raj atuh itu baca asbabun nurun hari Nabi nikah jeung Siti Aisyah payun Isra Mi'raj payun Nabi nikah jeung Siti Aisyah jelas payun keneh saha payun keneh naon Isra Mi'raj hari Isra Mi'raj mana Nabi di Mekah keneh hari Nabi nikah ka Siti Aisyah geus di mana di Madinah tanu kitu Nabi hadis maudu hadis keur melemahkan sejarah umat Islam disebutna maudu sanes hadis maudu bikinan atawa hadis jijieun hadis ngaranna maudhu. Dhaif mah dhaif ge naon? Hadis meunang diamalkeun dina Fadhailul A'mal. Wali khabari man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Aya deui pan keterangan jalma nu maca shalawat ka kami dina kitab maka moal eureun malaikat pamentakeun hampura keur eta jalma nu maca shalawat dina kitab satungtung ngaran kami aya keneh. Tak sunat ge kitab mah dinaonan nganggo kecap sholawat tulis nawa kitabna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Di satungtung tulisan eta aya keneh berarti kaya urang keur mangmentakeun hampura keur saha keur urang ngalampungan para malaikat. Ala khairil bariyati shalawat salam teh muga tetep ka makhluk anu pangsae-saena atawa anu pangsae-saena makhluk. Saha buktosna numpang sae-saena makhluk teh akan wa ala alihi tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya di makhluk numpang saena iwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi musannif sejang maca sholawat teh sanes mungkul kanggo Kanjeng Nabi tapi kanggo kulawargi Nabi ge sami. Naon marginan margi perjuangan Nabi teu gampil. Nah hartos teu nyalira seueur dukungan ti keluarga. Keluarga mana? Keluarga dekat, keluarga jauh. Keluarga dekat yang tamisna bojo Nabi buktina Siti Khadijah kapan? Kata di atas keberhasilan seorang suami pasti di sanalah akan ada jasa seorang istri. Tak almar'atu imadul bilad gitu. Awe itu tihangna negara, awe mah hancur sebenarnya negara teh. Enggak carilah wanita, carilah istri yang siap menjadi tihangnya negara, betul? Allah sampai kamu gawe teh malaikat diajakan berjuang jadi emo. Kalau duit teh ngumpul mun aya duit kakarek seueur duit mah lemah. Itulah mental seperti itu jangan pernah ada di seorang wanita-wanita. Pentolan di taul koer itu menang aja. Jadi diajarkan berjuang kumaha we, awe mah kudu siap. Paribasan diasupan atau diajarkan asup kana liar copet itu kudu milu awe. Neng siap hirup sangsara alim. Lain alim, siap kudu kitu.
Siap hirup senang, siap. Siap hirup susah, siap Mas. Gak mau ujung-ujung jadi jelema boga tawa jadi buruh bre segala aja. Pasti prosesnya lah berjuang ke. Diajakan hirup senang, oke. Hirup sangsara tinggal kieu, boro-boro Kang senang. Abdi mah hirup sangsara biasa. Tinggal kitu di pondok kurang dahar biasa. Kurang duit biasa, kurang GS biasa. Sare boro-boro ku di kasuran. Bisa makan getibra urang mah komo di kasuran, itulah santri. Jadi mun boro-boro di kasuran santri mah teu di kasuran ge hees di amparan ku samak atawa ku plastik tina cangkang kopi ge bisa tibra. Kopo lamun make spring bag. Geus loba eta. Mun dahar boro-boro jeung hayam jeung kangkung biasa, balap biasa. Jadi begitu kawin terus dahar teh jeung cikan mah teu jalan, nah lain kitu. Dahar jeung naon ge kudu siap. Komo ieu rek hirup di Lombok Seminung bari ditu. Lain hirup jeung Bongkorosan eta mah. Jadi hidup teh kudu bisa menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam teh naon nu aya dihakan gitu. Da ka warungna jauh, ka warungna hese. Tapi sungguh luar biasa. Baru 7 bulan Lombok Seminung sudah pesat berkembang hebat. Jadi ieu mah kota, sebaliknya mah kota. Lombok Seminung mah di leuweung lereng gunung atuh. Tapi sumber cai aya di dinya. Air mengalir. Cekang obet mah boro-boro kudu aya nu ngaji jelema ge kudu nyieun heula kitu hari itu. Perasaan. Tapi aya mah kumaha? Da Allah nu boga na mereka ramina Allah. Tak cek Imam Ibnu Athaillah ibban wujuda tapi ambil humul. Kudu bener-bener rek mungkin teh jeung hati-hati. Jadi jangan pernah Anda menyiapkan diri bahwa saya akan duduk di masyarakat. Nih rumahnya, ini madrasahnya. Anda tinggal sila. Alah. Eta mah cuma isapan jempol belakang. Kudu siap naon? Siap dengan segala resiko. Siap kurang dahar, siap kurang duit, siap kurang pake, siap kurang HS. Naon? Berjuang dirinya. Jeung hati-hati kudu gede. Di boro-boro tengah-tengah jelema di tengah leuweung ge diteuneun kudu siap. Itulah mental santri kalau hoyong kudu kitu. Siap tuh mana kira-kira? Era sudah masuk si dia kota nama di Sumber Jaya. Beda itu nama Anggar. Leuweung sama teu kok. Angkatan jelot kok. Jadi di atas keberhasilan seorang suami pasti di belakangnya ada pendamping buktinya seorang istri. Jadi kudu siap jeung segala-galana. Malah jadi awet kudu bisa anu mere pendapat ka salaki urang. Neng kumaha nya bukan terang abdi mah. Lain terang, berikan solusi. Kumaha aja kira-kira. Surah abdi mah meni kieu wah hebat kamu teh gitu. Jadi ide-ide berlian itu dikeluarkan dari seorang istri buat seorang suami. Hebat. Entar kalau sagawean yang awet insya Allah ngumpul lah. Kudu siap diajakan berjuang. Kudu siap nu bisa diajakan perih. Tapi lain berarti rek perih, awas. Orang yang sudah mempersiapkan diri untuk hidup sengsara bukan berarti hidupnya mau sengsara. Da beunghar mah senang mah teu kudu diajar. Nu kudu diajar mah ripuh ti aya. Oh, siapa diajar maripu, diajar kurang duit, diajar kurang bekal, yang kedeng-kedeng kakolot tuh ka era, kayak geus buruan barang peta keneh. Minta kakolot, kudu geus kudu mikir teh eta mah lalaki geus sarua, berpikir kumaha, ieu teh awak geus gede aing teh kawin hayang duit teu boga. Mira aku kudu minta keneh ka kolot bae era geprek sih bebal sih kawin sih. Urang minta keneh kolot teh usaha kumaha usaha teh heuh mikir manehna geus cirina mikir kumaha tong loba teuing nyodorkeun kahayang ka kolot da kolot ge ngartieun ieu. Kita geus kepikir guru sarua paham. Geus waktuna ente kudu kawin, daek kawin siap kudu kitu. Terus boga lain acan.
Lain geus dipersiapkeun ti ayeuna, geus dipersiapkeun ti ayeuna mah nalika tulus teh kapan jadi ngarujak nu kuy ha. Jadi kebakaran sirah kumpulna di kabin batur teh gegel curug. Kadunya ieu sebesar tahun kelor. Lega keneh deuleu awe mah lain hiji loba keneh. Cenah ada eta mah cenah geus menang dicem-cem tidak mula matak montong nyengcem ti leutik. Lain manusia lain maneh. Cicing ente maca dikawinkeun mah cicing we can bulukat pada dieu. Ya wis ning jerlo kira-kira can kawin-kawin lah penting kembali penting bertahan diri ieu teh. Batur nu geus karawin nuntut kapan. Yang ngaos keneh. Digana urang dalina kawin maneh alim aya ngaos. Sama nu datangan nu kana motor bedo bedo. Pamun nu datang anu kana inin jaopatan mah jigana urang jadi nyambut pisan atau maksad pisan. Umur utama santri gitu. Isa dia pakaian belel, tuna kopea, bertiga pengepahan lalai gitu. Baju dan kengguk, dan keng katukannya aja moal maksad betul tahu santri. Tak nah, sorry. Bujina sanes ka Kangjeng Nabi wungkul tapi sareng keluarga Nabi sabab perjuangan Nabi tidak mudah. Itu maka carilah pendampingmu yang siap diajak berjuang, siap mati siap hidup. Aya hirup di kumaha Gusti Allah begitu. Kumaha deui urang. Tapi ge kitu tak aya saseren ulah satengah hate ge simpel. Dawin nufusiz zakiyati anu ngagaduhan pirang-pirang nafsu atawa diri anu bersih. Saralai keluarga Nabi, salam sahabat Nabi mah pengikut Nabi bersih manahna disalengan kumaha anu ikhlas berjuang sareng Nabi. Wa amma ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah. Shalawat sareng salam ka Rasulullah disebut nama ba'du teh bade faslul fitrah. Hari bade faslul fitrah berarti kalimat anu misahkeun antara bahasan memeh amma ba'du geus sangkut pautna jeung anu sabada amma ba'du. Kama naqalahu as-Sa'du tabtazani si tongkring. Dari si tongkring seperti nu didawuhkeun ku Syekh Sa'ad Tabtazani an Ibnul Athir katam piti Ibnul Asir. Naon margina qala li annal mutakallim yaftatihu kalamahu fi kulli amrin bibarin bidikrillah wa tahmidihi wa sholat ala nabiyhi faidaro daya hujaila gordihi fasola bainahu wa baina dari biqaulihi amman ba'du. Upang paling dibatkeun nama ba'du teh Kanjeng Nabi. Ulah apa. Saparantosna maca bismillah alhamdulillah fa inna ma'anil isti'arati tasanya pirang-pirang makna isti'arah. Ari isti'arah teh kalimah ijeman. Wa ma sareng kalimah ya ta'allaku anu cuman dari tumabiha kana isti'arah eta qad dzukirat nyata geus dicarioskeun atawa ditutur ieu makna isti'arah fil kutubi dina pirang-pirang kitab mufassalatin barina anu pisah-pisah asirata dobti bari anu hese malenggeran. Masalah majaz istiarah alias majaz injeman jeung sakur-sakur kalimah anu terkait dengan majaz istiarah sabenerna geus dicarioskeun ku musannif dina pirang-pirang kitab anu aya hubunganna sareng ilmu bayan. Tapi asirota dobti hese melenggeranana. Kadang-kadang keur jalma anu sepintas mah sulit jeung embung ngaji ilmu bayan teh. Makana pa'arad tu mangka ngamaksud kuring ceuk musannif dikroha kana nuliskeun atawa nuturna ieu isti'arah mujmalatan barina anu digemlengkeun. Insyaallah ku kami bakal dijelaskeun secara mujmal, secara global. Sugan ngarti ceuk musannif. Madbutotan bari anu dipatok atawa bisa dimengerti ala wajhi netepan kana jalan
na toko anu nuduhkeun di mana dalah na toko di dieu bihi kalawan itu wajibun naon kutubul mutaqaddimin pirang-pirang kitab ulama mutaqaddimin. Berarti na toko di mana dalah ge can-can acan di ilmu bayan geus majaz mante majaz mursal. Na toko di mana dalah. Jadi nu dimaksud atau nu dibahasakeun apa naon? Nah toko tapi nu dimaksudna naon? Dalah. Majaz mursal. Wadalla sareng nuduhkeun ieu na toko eta geus dalah di musannif teh alaihi kana eta wajibun ke naon suburul mutaakhirin pirang-pirang kitab pirang-pirang ulama mutaakhirin. Jadi nuduhkeun kana urusan pirang-pirang majaz istiarah jeung lapan-lapan nu aya hubungan jeung majaz istiarah kitab-kitab ulama mutaqaddimin sareng ulama mutaakhirin eta bakal ngajelaskeun jeung nuduhkeunana maka panagomtu maka ngaruntuykeun kuring paroida awaida kana pirang-pirang ilmu bayan nu disarupakeun kana inten anu arabus bakal dicarioskeun ku kami pirang-pirang paroid jeung awaid. Karana naon? Bahasana meuni paroid jeung awaid litahqiqi ma'anil istiarati karana nganyatakeun pirang-pirang makna majaz istiarah wa aqsamiha. Wa aqsamuha jeung ari pirang-pirang bagian itu istiarah wa qarainuha jeung pirang-pirang qarena istiarah fi salasati uqudin dina tilu pirang-pirang korong atawa dina tilu pirang-pirang runtuyan atawa lamun dimajazkeun fi salasati uqudin dina tilu pirang-pirang kongkorong nu disarupakeun kana pirang-pirang ranggeyan nu disarupakeun kana pirang-pirang kongkorong. Oke, ku kami cek musannif masalah majaz istiarah geus moal matak nyaritakeun majaz mursal di dieu mah antun nyarioskeun pirang-pirang majaz istiarahna sarta pirang-pirang korena. Oke, bakal dibagi masalah majaz istiarah jeung korenana kana tilu pirang-pirang ranggeyan atawa tilu pirang-pirang runtuyan alias tilu pirang-pirang bab. Mana diantawisna nu tilu ranggeyan nu tilu runtuy teh al aqdul awwalu ari aqdun anu kahiji penting wallahu a'lam bishawab.